tong hariwang Gusti Allah ge apaleun kitu make jeung baut kitu aya rezeki mah kitu tah jam 8 nyarios kitu teh lohor can aya rada laun nyariosna teh mana tong ngageser kitu tah pamajikanna teh kumaha teh urang ajeg rezeki langsar teh urang ngagareong rezeki teh kumaha nasibna bikin kasar teh acan aya kitunya eta teh kumaha punya ya teh aya moal nu kitu teh dinamika kitu namina teh ewe henteu dosa dinamika dina kolbu mah kitu henteu dosa eta teh eta di tepung silami teh torojol kitu asbabna mah duka ti mana kitu tah pami dinamika dina kolbu mah teu oleh dituntungan ku era eta teh boroges suudon kitu geuning udingaeun anjeunna teh kitu boroges hariwang kitu geuning teu oleh dipencrong kurang teh kitunya boroges nyarita kaditu geus nyarita dia gorehel teh geuning nya hanteurana teh tinu caket pokona mah dinamika dina kolbu mah tungtungna teh arera we kitu tungtungna teh tamadak di dieu mah aya pahala jeung dosa nu aya teh eleh meunah kitu matak eleh nangtung deui istighfar ulang astagfirullahaladzim hapunten ya Allah isina mana takut kumaha da anjeun ge terang ki umat akhir zaman mah kan gitunya cek nya dihampura cek Gusti Allah isukna teh eleh deui astagfirullahaladzim hapunten ya Allah asa kieu-kieu teh kieu kan gitu abdi mah terang anjeun mah teu keselan anjeun hampura cek Gusti Allah teh kitu dugikeun ka endingna tadi na hadis kursi bejakeun ka jelema eta kitu dipikeun ka irasi eta minta hampura da pasti dihampura cek Allah ai teu cape onaman mah kitu